Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu Dewi Mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Umayuwa si ganuh we nyah ka anak kuring mah teu hayang na jo kalangkang-kalangkang na acan paralun ulah nepi ka di parangkeun tepung deui jeung si Atikah teh ngadenge kitu indungna teh nempas. Pantes rek mindeng inget ka indung atuh ari sok ditembongkeun wae mah. Kardana rada nyereng bangun keheul ka indungna. Nya eta salah emak jang. Da tadi mah kaburu rag-rag sanggup teh ya. Jang teh tega gegedena mah. Budak teh yeuh teu sedikna muntel ari geus tepung jeung indungna teh. Pageuh saradaek puka eta teh bangun siang ditinggalkeun deui. Nya ari ningali kitu nama tapi emak teh kudu inget apan pangna kuring nepi ka kieu teh nepi ka kudu ngalaman di bui teh lian alatan laku lampah si Atikah mak. Kaharti kumaha oge ujang. Tapi emak mah nu geus manggeus we jang. Da moal aya geusna. Tong diingat-ingat wae bisa jadi matak doi. Nyari kumaha bisana poho atuh mak. Kardana beuki nyereng bangun kahudang deui nafsuna. Dirasa-rasa rai poe teh bet asa beuki nyeri. Beuki ngenes taya bangsana ijid dipang nirecakeun ku pamajikan mah. Diseretu 7 kali biasa moal kakumbah komo ieu digageuleuh ku lalaki pantar si Kardayat dipisoba teh kalah ngalabongo saha nu teh cua. Kardana teh gemes pisan can nepi ka nyasaak mah tapi kahayang rarasaan teh can suka ati. Tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu indungna teu waka ngomong deui tayohna masieun anakna katutuluyan kahudang amarah. Ceuk pamikirna kanyerian ku pamajikan mah da memang eueuh ubarna. Ana geus poek teu beda ti seuneu hurung dicemplangan minyak bensin. Pudig-dig nafsu ngagugudug matak pantas Kardana nepi ka kapoekan oge. Untung teu nepi ka kapaeh oge korbana teh. Nya salingkuhan pamajikanana teh untung teu nepi ka paeh. Keur mah harita teh mitra balik capek nyampak pamajikan busik urut make batur. Tapi dan nafsu mah puguh nafsu. Kitu cek gerentos hate indungna. Moal puas ka diumbar. Nu dumuk mah matak nalikung kana diri. Da bukti nantina alatan mahala Kardayat teh Kardana nepi ka kudu ngarasa disiksa panjara. Ari ayeuna can keneh puas wae. Rahuh wae indungna Kardana teh ngarahuh. Sajongjongan mah indung jeung anak teh tuluy pandangan nganteur lamunana sewang-sewangan.
Mitra kaum dangu, di luar kadenge angin peting liwat deui beuki lila beuki tarik ngagalabuk. Plak-plek plok nebakan daun cau, kawas nu kakaprok beri liwat. Telila guprak aya sada kenteng anu murag, berele beretak domba pating korejat di kandang, kawas nu disampeurkeun ajag. Cengungung sora anjing babaung di pelemburan pentas ditu ditembak ku sora kohkol nu ratok di takolan. Kadengena hawar-hawar ti palabah balai desa. Tayoh nama tinu ngaronda bieu. Tapi telila jeprehe deui pon kitu deui angin oge milu lalaler deui. Dina kaayaan kitu kardana diukna sila tutug bari mencetan tarangna kuleungeun kenca. Aduh, kutan wani keneh ngulamprang di urang si Atikah teh. Pokna kaindungna. Kandal kulit banget. Nyaeta karunya ningali kitu nama kamarehna tekar. Omong indungna leuleuy. Da sanggeus napa surat talak ti maneh teh. Atikah teh tuluy balik ka lemburna. Tapi ku indung bapana tadi tampa. Henteu ari disapa-sapa tadi aku anak nama. Ngan teu meunang nete-nete deui cenah. Bongan ngabibirang kolot. Nya tuluy disambat ku lanceukna di lebak ngampar. Tapi teu lila eta oge. Da bejana di ditu teh ngadon diteremokeun ka dulur dahuanana. Tapi Atikahna teu daekeun. Tuluy nama ayeuna teh di bibina eta teh bari usaha ngaput. Nah sanes teras oleh panganten sareng si Gejul cenah. Katoing atukar. Tapi da kardayatna oge geus teu aya di urang ayeuna mah. Pan sabadaku maneh di Rogala oge. Balik di rumah sakit tegung sinincak heula lembur. Ari eta make hayang tepung jeung kuring rek naon cenah? Lelewa si Atikah teh. Duka. Ari nyarita ka mamah ngan hayang tepung heula we cenah jeung maneh rek minta dihampura pedah bareto meureun teu kaburu nyarita. Lah, teu ari apa begitu mah. Geus cueuh hampuraeunana oge. Ih, ulah ngaleuweuhi nu maha suci anaking. Cek indungna bari lumengis. Keun wae ari moal ngahampura mah yeuh. Da itu ge moal maksa meureun. Omat urang ulah loba rasa bener aing ti batur. Da puguh jalma mah bener sote ari keur bener. Ninggang dincak disalah mah sok tara bener apanan. Yeuh kardana urang ge nya kitu. Matak disebut lautan hampura oge nyaeta meureun nyirikeun yen hirup teh rea pohona. Ah, asa can punah kuring mama. Taya bayana kardana taya bayana. Tapi nya muga-muga we cenah ti urang teu meunang pangampura atuh mugi-mugi Gustina mah ngampura da anjeunna mah mamurah tur talangkung permana tinggal. Mitra kaum dangu dikitukeun ku indungna kardana ngan bati ngabada terus ngaruk semua nu lungse. Kuring ge lain teh hayang ngahampura mah. Omong kardana laun. Tapi hate teh keukeuh wae teh daek merean. Nyakeun wae cek mau ge keun wae perkara eta mah peun nyanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Bobot pangayon timbang tarajuna mah kari kumaha anjeunna. Da ku saeyeuna ge katingalina mah manehna teh geus memehan teu tahan. Balukar tina boga taraja kitu teh. Rai poe siga nu teu kendat digangganyong. Cek indungna. Ngadenge kitu kardana tenempas deui kalah nyang saya bari pepeureman. Mitra kaum dangu telila pok deui indungna nyarita. Meni geus ragas awakna teh kardana. Nguluwut tayo nama. Unggal ka dieu tara lat semagruk bari nyuh kana lahunan emak. Ngageuri saban tepung oge. Cenah batin-batinna mah geus teurat ku melendang. Tariking ku era meureun-meureun kitu oge. Yeuh kardana. Rungkang-ringkang na teh eta teh. Maksud mah teh luat-liwat na Atikah teh asa napak asa henteu. Malah mah cenah ana tepung jeung nu wawuh teh mani asa teu beungetan. Ka dieu ge sak poe keneh datang teh. Ari balik mun geus magrib eta tekar. Cek indungna ngaranda geula. Sanggeus ngareng hapok nuluykeun deui caritana. Sakapeung mah manehna teh bangun geus pondok harepan cenah. Badan diganggayong kieu mah asa leuwih hade puput umur bae. Panjang ngangandar wirang, hirup geus daya pangaji, tapi anaras ka anak meureun sok laler deui ngageurina.
Nyabongan sorangan atuh. Cek Kardana nempas. Ulah melit kanu lain. Rumah saun eta oge. Omong indungna deui rada tatag. Malah tungtung nama aya kitunya di tanah teh cenah da geus dumuk teu cager ku handeul ayeuna mah karing dago-dago salaki sugan menang keneh pangampurana atuh dina henteuna cenah ari geus kadenge ku sorangan mah teu panasaran gantung tinggi buang jauh pasrah lillahi taala tarima di kasalahan dina dug di mangsa teh moal jadi angen-angen wae. Kuring malaina naon nyaram di tepungan teh nyaeta ngingetkeun pikahareupeun nu jadi anak mah mangkaning budak teh awewe geura mah sok tada teuing eraeuna namun jaga teh heueuh mun geus sawawa umurna cucew aya beja ka emper-emper yen pangna kolot teh pepegatan teh bareto cenah meureun pedah indungna kitu-kitu jeung si Anu bisa kumaheun teuing ngarakacakna hate nu jadi anak teh meureun mak kudu nanggung wiwirang saumur-umur alatan perbuatan nu jadi indung piraku teh hareudang hate kuring nu matak taya deui jalan iwati kudu disapih ulah nepi ka nyaho di rupa indung. Cek Kardana. Ngadenge kitu tinu jadi anakna indung Kardana ngaranjuk. Teu nyangkaeun anakna bakal matok dina gurat batu. Tapi ari pokna mah syukur atuh hidup cenah geus ngeunteung ka hareup. Kitu mama cenah moal kudu hese papatah. Ari Kardana dikitu gantengan bati unggeuh we. Yuh Kardana, mamah pepejah tekal pemahidap sing rikip nyamunikeun Rusia mangka wijaksana nyaritana dan ajan diulah-ulah oge sakali mangsa mah manehna tinang tu bakal nalengteng nanyakeun nu jadi indung. Yuh Kardana, ari ngarasa Rusia mah maksud teh mama ari ngaranna Rusia mah nya ngaranna Rusia mah sanajan 1000 kali dipinding-pinding, sanajan 1000 kali dibuni-buni, awal akhir mah tinang tu tepung, da pugu aya paribasana, pancuran mah tara poho katampian, tapi lebah dia mah kawijaksana di urangna. Nya eta nu mata arek dibawa oge. Hah, kumaha? Arek dibawa. Dibawa teh dibawa kumaha ya? Cek indungna Kardana ka ciri ngagebegna. Arek dibawa. Nenjo indungna celeumeut Kardana neruskeun deui omonganna. Ieu mah sabenerna mah da geus aya bulana kuring teh kaluar ti pangbuangan teh. Kuring teh sararak siruduk di kota Serang Banten. Ayeuna geus meunang gawe jadi admin di channel Dongeng Sunda Manganggang, purah bersihan ruangan studiona jeung geus boga panyewaan deui ayeuna teh. Teu jauh ti studio rekaman Dongeng Sunda Manganggang. Niat kuring geus giling mah yang dina nincak deui lembur tengan ukur rek nyokot budak. Tidinya mah paralun ulah diparangkeun kudu nete-nete deui. Teu kaduga kuring teh teu kaduga ari kudu deui pagiling gisik jeung nu wawuh mah. Da santeuna geus pada nyaho, kuriak pada nanggap. Jadi bahan gogonjakan mah. Mana mending nyalongkeun maneh di nu
rame we kuring mah. Teu ditembongan mah piraku teu paraho. Ujang, anak ingkar dan antong leluasan iya. Indungna sirikna teh nyembah-nyembah bari ngahing-hing ceurik. Ulah Ujang, ulah. Jangan sahat umar si Nyai di bawah mah. Sing karunya ka emak. Cek indungna cuma limbah. Anjeun setia Bumelang daya sudahna Lumati anjeun mati Babati rejeng asihna Mitra kaum dangu teu didenge tayuh nama ku Kardana teh. Dan sanggeus ngagayuh ka janari mah harga yang bae budak nu keur tibra sare teh dirawu tuluy dipangku. Awakna di bulan ku simbut kandel. Nejok kitu indungna bati rampang rempeng. Duh, Kardana. Cek indungna ngok budak teh dicium bari diusapan sakadapan mah indungna tengan bati hulang-hulang we teu puguh cabak tungtung nama top kana boneka pek ditangkepkeun ka budak nu keur lulungu keneh. Bismillah doakeun mak. Omong Kardana jerut kaburuan leos we indit ninggalkeun indungna nu carinak-dak sorangan. Mitra kaum dangu di luhur langit kapireng bulan ngemprai belenong halimun peting nyingrai kasiringkeun angin lirih alam dunya bangun anu ngamplang teu usak teu usik saranu keur sare tibra dina kaayaan kitu Kardana ngungkug sajeroning mudun leungeunna nu kenca dipake nahan tonggong anakna bisi ngalenggak teu katande. Tapi lila-lila mah budak teh lilir red kana beungeut bapakna bari negas-negas. Apa cu? Apa ieu teh? Omong Kardana ngok dicium leungeun budak teh tuluy melit kana beheung bapakna bangun nu pohara sonona pek tatanggahan panona nu cureulek muralang mancerong bulan. Apa? Bulan teh nutur-nutur wae. Muhun. Tembal Kardana bari tonggoin teruskeun lempangna. Alim dikantunkeun nya. Cek budak kabulan tapi Kardana nu nembalan teh. Muhun. Mia ge alim dikantunkeun deui. Omongna bari nangkep beuki page ka bapakna. Moal gelis. Tembal Kardana bari ngok budak teh dicium. Saur mamah apa nuju angkat bade lami pisan. Cek budak ditanya kitu Kardana teu nembal. Tapi mamah ge angkatna lami pisan. Mia bobona sok sareng ini weh. Muhun. Mia mah bobona hoyong di bumi urang deui apa alim di bumi nini. Muhun. Di bumi nini mah apa teu aya, mamah teu aya. Muhun. Mia nyaha ka apa? Nyaah. Ka mamah oge nyaah. Apa oge ka mamah nyaah. Cek budakna Kardana teu nembal. Apa oge ka mamah nyaah. Kardana unggek mitra kaum dangu budak teh ngagelehe kana tak-tak bapana bari ngaramesan ka meja bangun sugemah. Saur nini mamah teu damang. Kardana teu nembal. Ayeuna mah tos damangnya, Pak. Atos. Mia mah bobona hoyong sareng mamah deui. Kardana teu nembal. Engke bobona bade di bumi urang deui. Cek budak capetang tapi anggar Kardana teu nembal mitra. Ayeuna mamah nuju ngantosan ya, Pak.
Kardana anggar ngabatem tenembal sakemet-kemet acan. Rayu berang datang limbungan minuhan herang mata repeti ngajirindi lesian lulurung batin. Mitra kaum dangu, budak nu keur mujihna telelel teh ari teu di warung mah tuluy jempe. Pek cengkat bari neuteup negas-negas beungeut bapana. Nah, apa nangis? Pokna halimpu ngadenge kitu kardana sirikna teu ngarumpuyuk atuh. Budak teh ditangkep bari digalentor. Anakna ge malik nangkep bari nyusup. Miagenya ka apa? Ka mama genya Cek budakna bari nyusutan Cipanon nu jadi bapana. Cinta anjing aku mantan muda mending asik ketelengasna medan tina sanubari wilujeng angkat junjunan nu ngagupai imut manis. Mitra basa kardana geus jauh ninggalkeun pilemburan. Dirur langit ka pereng bulan masih ngemprai kawas bieu. Halimun peuting ningrai kasiringkeun angin lirih. Alam dunya anggar bangun anu ngamplang teusak teusik cara nu keur sare tibra. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sadarehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan